ba'da tamami lubsin dina sabada sampurnana make al khufaini kana dua mujjah dua sepatu. La mini betida il hadasi lain timimiti hadas, wala min waqtil mashi jeung lain timimiti waktu ngusap, wala mini betida il lubsi jeung lain timimiti make, wal asi jeung ngerja ari jalma anu maksiat bisa pari ku saparna, walha imu jeung jalma anu sasab atau kasarung iyam sahani eta ngusap itu asi jeung haim masha mukimin kana saperti ngusapna jalma anu mukim. Wada imul hadasi jeung ari jalma anu langgeng hadas, idza hadasa eta di mana-mana hadas itu si daim ba'da lubsi dina ba'da lubsi lo khuffi dina sabada makena dina sabada makena sapatu atau mujah hadasan akhara kana hadas anu sejen mahadasi sarta hadasnya itu si daim ada imi anu langgeng qabla ayyusolli dina samain salat itu si daim bihi kalawan itu wudu fardun berna fardu yamsahu tangusap si daim kana itu khuf wayastabihu jeung narima menang naon ma perkara kana nu begitu mayastabihu eta narima menang itu ma hu wayastabihu jeung nyuprih menang naon ma perkara kana nu buktiin itu mayastabihu eta nyuprih ngamenangkeun itu masun hu ka itu si daim lau baki lamun nyesan untuk ruhu sucina itu si daim alladzi anu labisa anu make itu si daim alai kana itu ladzi atau kana itu khuf kana itu ladi khufaihi kana dua mujahna si daim wa jeung ari itu ma fardun eta fardu wa nawafilun jeung pirang-pirang sunat. Kalau salama kalamun salat si daim bituri kalawan sucina itu si daim pardon kana fardu qabla ayyudisa ayyadisa dina samaya yen hadas si daim masaha tangusap si daim wastabaha jeung nyuprih menang si daim nawafila kana pirang-pirang salat sunat pakot tungkul. Fa in masaha maka lamun ngusap saha suci jalma fil hadiri dina waktu hadir summa saparo tuluy sapar si sahos. Masaha tahu ngusap si sahos pisaparna waktu sapar summa qoma tuluy mukim atau cicing sahos. Qabla mudi yaumin dina samay ngaliwatna sapoe walailatin jeung sapeuting atamma tanyampurnakeun si sahos masa mukimin kana ngusapna jalma anu mukim anu cicing. Wa wajibu jeung wajib masil khuffi dina ngusap mujah maeta perkara yutlaku anu dibahasakeun alaihi kana itu naon ismul mashi ngaran ngusap idza kana di mana-mana kabuktian itu ala zahiril khuffi eta tetep dina anu luarna sapatu atau mujah wala yujzi'u jeung teu nyukupkeun al masu ngusap ala bautinihi kana anu jerona itu mujah wala ala aqbil khuffi jeung teu meunang kana keuningna itu mujah wala ala hirfihi jeung teu meunang kana gigirna itu mujah wala ala asfalihi jeung teu meunang kana anu beulah handapna itu mujah. Wasunatun yang ari kasunatanana fi masihi dina ngusapna itu mujah eta yakuna yen kabuktian itu mashu khututon eta anu ngagurat bi ayyaf ruja kalawan yen renggang na saha almasi atau ngarenggangkeun nanti bi ayyufarrija kalawan yen ngarenggangkeun saha almasihu jalma anu ngusap baina asabihi di antara pirang-pirang ramona si masih wala yaldumma jeung yen ulang ngumpulkeun si masiha kana itu asobe wa yubtilu jeung ngabatalkeun almasha kana ngusap alal khufaini kana dua sapatu bisala wa yubtilu jeung batal naon almasu ngusap alal khufaini kana dua sapatu bisalah sati asya'a kalawan tilu pirang-pirang perkara bi khal'ihima tegesna
kahiji ku sabngudarna itu khufen au khala'i ahadihima tawa ngudar salah sajina itu khufen awin khilaihi atawa kacabutna itu ahad au khurujil khuffi atawa kaluarna mujah sapatu an solahiyatil masih tina kapantesan ngusap kata hrikihi sepertikeun soehna itu khuf wan kido il muddati jeung narima bayakna waktu wa fi ba'din nusakhi jeung eta tetep dina sapalisanan matan muddatul mashi ari lapad muddatul mashi min yaumin tina sapoe wa lailatin jeung sapeuting limukimin pikeun jalma nu mukim wa thalathati ayamin jeung 3 pirang-pirang poe bila yaliha sarta pirang-pirang peutinganna itu ayam limusafirin pikeun jalma anu nyaba wa bi'urudima jeung kusabab anyar datangna perkara yujibu anu ngawajibkeun itu emma al gusla kana adus kajinabatin sapertikeun junub au haidin atawa haid au nipasin atawa nipas lilabisil khuffi pikeun jalma anu make kana mujah paslun.